Kadi trek naon aing cicing ulang saja ngajawab mana Dut? Sok jawab. Naon Dut? Pan urang mah ieu ka dieu teh yeuh. Jawab dibalik, Yang kapanggih ka hiji, raja. Raja naon ari sia? Bebas we teh mah raja. Raja naon? Kun nama hayang Aing kapanggih. mah tomboro jadi raja, pamane suri ge teu boga aing mah. Sarua, mana teu boga pamajikan? Pamajikan mana ka mana? Urang mah ditinggalkeun ku pamajikan raja. Kunaon? Dan teu digawe-gawe. Ya wajar sia mah teh digawe mah ditinggalkeun, aing nu digawe ditinggalkeun. Kumaha mun ngan komunitas ayeuna? Komunitas naon? Padudan. Padudan naon? Pasukan Duda Edan. Eta komunitasna. Komunitas. Loba anggotana pas Coba aya 170. Di mana? Di Majalengka khusus. Oh, urang mah nyaho pamajikan maneh ninggalkeun maneh ku aing geus kagamar. Kumaha? Anyut maneh pasti leutik. Sama kau gendut. Tapi urang Kira ditinggalkeun ku pamajikan. 2014. Berarti budak urang umur 1 tahun. Ayeuna budak jeung pamajikan. Oh, jeung urang lebar atuh. Pamajikan enak. Henteu, Hah? henteu jeung urang budak mah. Budak jeung aing pamajikan teh mah budak. Henteu. Geningan Kulah lebar budak Usaha. urang teu bisa geun budak deui aya teh budak urang. berarti budak bareng dinya mah heuh. Nya di dieu mah Bareng bareng. budak teh dibikeun. Aduh, karunya leuwih nalang sati urang. Mana ke lamun datang ka aing heuh minta tulung urusan menang kasusah di luar urusan pamajikan menang. Asal ulah minta tulung ka aing minta jampe supaya payu. Sabab aing teu payu. Heeh, jadi tapi aing teh barang cerai teh kawin deui. Sana. Hah, aing lamun hayang sia saha? Ayo. Sok meuli manehnya. Ai meuli man teu baje. Terus mana? Ya urang mana nganu lelengohan. Oh, jadi kudu meuli. Da kudu meuli domba ge dalengon. Pokoknya gratis ya pokoknya mah. Pokona nganu gratis urang. Aing usaha naon? Alhamdulillah ieu nanti usaha teh tanen bae di bumi. Melak naon? Melak pare monya melak jahat. Pare atuh urang tani mah. Ulah melak jahat sia teh. Moal. Moal melak jahat. Iya, kajaatan ulah sok diplakan. Entong komo mun awewe no baraud bae mah. Udah. Awewe teh menang baraud. Tong main baraud pokona ulah. Pokoknya tukang tani ulah sok melak jahat. Ulah. Hah? Ya. Kunaon sababna? Ulah sabab ai jahat mah kena bakal dihukum melak jahat mah. Ai sia nu dihukum teh kadang-kadang nu jahat teh dihukum, nu bener dihukum. Jadi kadang-kadang aing ngomong lagi. Sering tapi. Ai sia berat badan sabaraha? Abi masih gesit irit 125. Dahar jeung naon? Biasa jeung sangu dahar mah teu make hubut. Beda harman. Ari sia datang ka direk naon sia kaing? Ai urang teh ka dieu teh ya Pak Haji, Pak Hiji hoyong silaturahmi sareng Pak Ya, Haji. salam salaman. Kita tonon yuk. Mah. Anjir sia, kan udah ditato ditewak sia. Bener. Kon mah kurang rajian goreng ditewak we ayeuna teh ditewak. Ge sakeureun deui bakal aya rajia. Raja kaju leutik. Tapi abi mah kanjut leutiknya siga mesin jahit ngercek. Lamun nya ngercek mal kabur sia. Jadi arek naon cenah ka dieu teh. Pak Hiji abi bade silaturahmi ka Pak Haji. Ai sia ngajuruk poe ka sabaraha susu keur ngarayun kitu. Kudu ieu tos ngajuluk kamari, bukan 8 mah ieu teh. Kumaha ai silaturahmi geus ditarima silaturahmina nya. Nah, gitu. Terus kumaha deui? Yang kedua. Kade balik ulah minta ongkos ya teu tegap Moal da naik bus, maju sakeun. Enggak sama. Gitu tah. Kalau nu kaduana nya ilah nama bade ngadukung Kang Dedi. Ngadukung naon? Ngadukung jadi gubernur.